Dinten liburna ngajak Neng Zahra jalan-jalan. Mohon teman-teman mungpang-mungpeng gitunya aya waktu seluang urang ngajak Neng Zahra ngojay ka Cijoho. Tapi nyeta kalaresan nuju ngojay nama teu ka video dara rusuh geuningan. Tas atas suara ngojay tadi teh Neng Zahra aya 2 jaman geura. Ayeuna mah urang dilajengkeun naik perahu angsa. Dari resep we teman-teman ningali lauk emas kitu manis seueur. Atuh tingali geuningannya bade teresep kumaha nya warnana teh mani gareulis kitu. Jiwa hoyong nyair oge meronta-ronta ieu teh. No nya teman-teman tetiasa da ieu mah sanes lauk kangge saireun. Ngojay atos naik perahu angsa atos ayeuna mah urang dilajengkeun ka Curug Ciparai. Ayo saha anu terang Curug Ciparai. Mohon teman-teman tempat wisata anu terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Kalaresan ieu teh waktosna panjang kene siang kene. Janten saur abi teh hayu urang ka Ciparai. Ari saur teh cenah atuh da tebih lumayan. Mohon saur abi teh wios we teh bisa alit mah. Perjalanan ka Ciparai oge lumayan seueur tunjak-tanjakna sareng bolak-belok. Tapi alhamdulillah teman-teman sapanjang jalan teh raoseun kitu ku pemandanganana. Tadi di oge saatos dugi di tempat Neng Zahra mah langsung jajan. Alhamdulillah teman-teman seueur oge anu nuju arah Rameng ka Ciparai. Tuh geuningannya curugna katingali ti luhur oge. Oh muhun di oge aya kangge popotoan. Rada araringis sararieun ningali ka handapna tapi da panasaran kitu. Muhun teman-teman tas tebih-tebih ka dieu matak sing wareg amengna. Masya Allah pemandangan ti luhur ningali ka handap meni raoseun pisan. Endah teman-teman. Duka da abi mah paling raoseun pami ameng teh kanu sejuk-sejuk kanu kararieu adem tarariis. Benten sareng kanu rame-rame asa teu parurun kitu. Tah aya nu sami teh teman-teman kos abi. Muhun milarian tempat jalan-jalan teh anu tarariis araradem. Saatos popotoan di luhur ayeuna mah urang dilajengkeun ningali Curug Ciparaina ka handap. Tapi nyeta teman-teman kedah mudun heula lumayan tebih ieu teh. Ari pek teh saur bakal kiat moal cenah ka handapna. Atuh sangem we da saur abi teh da mudun ieu. Keun wios pami Neng Zahra engke capek mah kantun diakod ku ayahna. Bari jeung anger we ieu teh muduna rada deg-degan. Lepat nincak salit oge meureun nyarosot ka handap. Tapi moal teman-teman soalna tanjakan oge ararageung ieu mah. Muhun teu araringis teuing kitu. Tah ieu nu jadi pertengahan tos katingali Curug Ciparaina. Tapi nya lumayan teman-teman rada tebih keneh ti dieu teh. Abi oge tos capek dugi ka dieu teh tapi ningali Neng Zahra teu aya capena. Ari pek teh kalah nyarios kieu da mamah mah cenah tara olahraga. Neng Zahra mah sok lares wae ngawaleurna teh. Teu karaos nurugtuk bari tos dugi ieu teh di Curug Ciparaina di handap. Kahehoh we ngatur napas bari noroktok tuur oge. Tapi Masya Allah teman-teman kabayarkeun ku capena ningali curug anu sakitu endahna. Tah salares nama aya deui ka handap pisan nya teman-teman anu ka curug pisan. Saur abi teh teu sangem kedah ka handap deui mah. Soalna bade uihkeun oge ayeuna kedah nanjak deui tebing. Padahal bakal katingali endah pisan ningali curug ti handap mah. Mung kitu pami hoyong ka handap pisan mah kedah siap bararaseun. Saur abi teh atos we dugikeun ka dieu ge tos cekap.